Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Pamirsa patepang deui sareng simkuring kaira dina acara Warta TV. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan caah. Pamirsa, hujan anu ngecerak sapeuting jeput ngabalukharkeun mangratus-ratus imah warga di Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, kekeum caah anu jerona tepi ka 50 cm. Saestuna caah remen ngeueum paimahan warga di eta leleuweuk upama hujan ngecerak dina waktu anu lila. Hujan gede nu ngecerak salila genep jam ngabalukharkeun 200 unit imah warga di Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung kakeum caah. Eta caah nu jerona tepi ka 50 cm teh karandapan lantaran limpasna walungan tarikolot anu henteu mampu nampung debit cai anu sakitu rongkahna. Eta caah teh ngabalukharkeun kagiatan warga jadi gejet. Warga anu boga karep iintetan kapaksa mentasan caah sangkan bisa kaluar ti paimahan. Salah saurang warga Mekar Pawitan, Riri Riyanti, ngeceskeun caah anu ngeueum kampung Mekar Pawitan karandapan alatan jebolna tanggul di sabudeureun walungan tarikolot. Saestuna warga Mekar Pawitan ngarasa wegah kudu nyanghareupan musibah caah anu narajang meh saban taunna. Ini hujan memang dari jam berapa, Bu? Dari jam 1 kalau nggak salah ya, malam. Iya. Sampai pagi tadi belum. Iya, lagi tapi. Daerah sini sendiri Bu emang biasa banjir kayak gini? Emang sih biasa ya. Biasa emang. Tapi udah susah emang penanggulangannya kali. Mungkin karena kecil salurannya kan. Ada penangkalan di sungai ya? Di sungai ya udah dicoba untuk ini ya. Memang tapi nggak tahu. Caah alatan limpasna walungan tarikolot lain anu munggaran karandapan di eta leleuweuk. Pangna kitu eta caah teh lain ukur karandapan alatan hujan anu ngecerak oge alatan sedimentasi dina dasar walungan. Khairana Sukma, Warta TV. Mung sakitu nu tiasa kusimkuring dugikeun, patepang deui dina acara salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.